alhamdulillah Pak. Oh iya nanya. Oh, abis di subuh. Di subuh. Iya, mohon. Atau meren Penyusunan atau nanti ngadamel video pembelajaran kujalaran itu tantos engke kutim di damel kelompok per tingkat engke ditinggali tina absen channelnya. Alhamdulillah bersami pengen alhamdulillah abdi jantan pupuh di SMA di Banjarsari kira langkung 7 sasi. Alhamdulillah di dagang-dagang iya biasa patepan sama ibu bapak. Seperti sebagai ayah lomba bupres gitu kan di kamari-kamari mah ibunya bahasa Sunda teh teu aya wadahna gitu. Aya nama alhamdulillah tos aya wadahna. Teras pasangiri oge anu atos-atos kanggo ayeuna-ayeuna teu aya kanggo SMP, SD, sareng SMK teh mung bahasa Sunda eta mung SMA hungkul, SMA oge eta teh wirehna ketuana aktif gitu. Aktif pisan janten pilarian dana ka ditu ka dieu. Tah alhamdulillah tos di gaduh ayeuna tos di ACC ku Menteri Hukum ya, yang Menteri namina teh mohon Menteri Hukum dan HAM eta tatos di ACC pakitan kantun ngantosan nomor upami tos lungsur nomor engke urang tiasa aya naon-naon lah ngajenkeun ka dinya gitu. Eta fungsina pilih ibu bapak terang kamari kanggo naon atuh. Terus ari danana kanggo naon bayaranana. Tah danana teh nyaeta ayeuna urang tos gaduh tempatna wadahna teu aya negara anu bade ngadana-anana. Di mana nya ti anggota gitu. Nu mawi ku abdi kamari di list saha nu bade janten anggota. Sae nama sadayana janten anggota ngagaduhan kartu anggota sareng ngagaduhan seragam eta kanggo perlindungan kanggo naon namina teh urang salaku profesi guru pengajar bahasa Sunda gitu nya panginten. Tim kuring bade disanggakeun ka tim kanggo ngaguar ngeunaan revitalisasi sasarengan gitu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangrupi nu kahiji revitalisasi kepengurusan MGMP, anu kadua nyaeta pembuatan video pembelajaran katanya. Sakumaha tadi terus didugikeun ku ibu pupuh janten tadi malihan ku pamarap nya atos di dama kelompok-kelompokna janten ayeuna panten kantun ngariung pantennya pergempungan anu tos di dama gempungan anak ku pamarap. Sakitu wae ya orang ayeuna orang di kawitan wae. Dan aya anu nembe sumping duli teu acan ngabsen lebat kana list panginten kelah biasa kabayun. Kalau kelompok hiji waktu di Barebek di Payun urang tos mayunannya tos mayunan ngarobi kepengurusan panginten masih emut. Nah pilih aya anu kirang satuju atanapi pilih hoyong dirobih deui hoyong dipilih deui mangga ayeuna kepengurusan susunanana teu sapertos kapungkur. Naon anu tadi disanggeumkeun ku disaurkeun ku ibu pupuh sasama pemilihan atau napi pergantiannya kapungkur eta tos dianggap sah ibu teu kenging gali deui nya teu kenging gali deui ribana sapara kaca para tos sapuk sadayana Sapuk bisa. Alhamdulillah. Pagi tadi ku ibu pupuh SMA terus di sabit-sabit janten ari dina organisasi mah aya periodisasina. Nah, minimal atau napi maksimal nah tadinya. Takut ngacu tadinya painten pribados tos 10 tahun.
pakainna sareng susunan pengurus. Kalasan simkuring upami tempatnya ditunjuk jantan wakil ketua. Nah, dina dengan ieu panginten simkuring bade ngadudikeun kumaha nya. Ala artos teh ujalaran simkuring ngajar bahasa Sunda. Jantan simkuring gaduh tekad yen bahasa Sunda kudu tetep nanjer utamina bahasa Sunda MGMP Ciamis gitunya. Nyata simkuring kadang upami di wartoskeun mah udah ador belaan ninggalkeun kulawarga nami nasi kuring istri abdi gen dipayun ka bapak mantan pupuhu teh teu kenging istri atuh pami saya nama pameukeut ditinggali teh pameukeut teh ngukur sabaraha jam eta keneh pangurus keneh gitu. Janten upami sadayana mundur bade saha anu maju simkuring bade maju namun simkuring nyuhunkeun rojongan ti sadayana gitunya. Anu ku simkuring parantos ditunjuk eta teh waktos kamari hapuntenna Bu Haji memang simkuring teh di kejar di namina teh lah di udag waktos nya di udag waktos satu acan aya bewara bade aya revitalisasi ieu waktos di Haji disusun aya pelindung aya penanggung jawab di pelindungna Bapak Kepala KCD terus penanggung jawabna pelindungna Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat penanggung jawabna Bapak KCD terus pengarahna kasih pelayanan cabang dinas terus pengawas pembinana pengawas SMA Kabupaten Ciamis ketuana simkuring terus sekretarisna wakil ketuana Bu Haji Atika terus sekretarisna Pak Amara bendaharana Pak Dadan ngadet geura pilih bentar orang mana Pak Dadan ulangi nya simkuring salaku pupuhu terus Ibu Haji Atika tadi itu salaku ketua nya wakil ketua sekretarisna Pak Amara ieu di SMA Kawali nuhun terus bendaharana Pak Dadan di SMA Cihawur Beuti terus bidang-bidang sekbidna nu kahiji seksi pengembangan kompetensi profesional nyata Bu Iis Wiga di SMA Hiji Barebek terus seksi pengembangan kompetensi pedagogik ya Pak Isa keleresan anjeuna pamengan dan sekolah kasek nyata sumping terus seksi pengembangan kompetensi sosial Bu Ida mangga ngadeg ya di SMA Cisaga terus seksi pengembangan kompetensi kepribadian Bu Epi Sulastri di SMA Hiji Ciamis mangga ngadeg terus seksi sarana prasarana Pak Tiadi di SMA Cijantung Bu di Kapung. Oh, mana. Tadi nyepong kamera. Mana ngadet mohon saya. Saupamina memang abdi kan di dia ieu teh istilahna anu ngarojong simkuring. Anu ngarojong. Gitu gawe bareng, disuhunkeun gawe bareng. Saupamina henteu disana teh saprosani Bu Haji Atika seueur alasan nu kahiji di sana teh bade pangsiun tiasa dipilih deui Pak Dadan tos angkat tangan anjeunna teu kenging dipilih deui saurna teh da abdi mah tos langkung ti 2 periode saneng-aneng oh teras deui panginten seueur lah ayeuna nu jurusan bahasa Sunda anu aranom kanggo penerusna gitunya penerusna tah ayeuna saatos di ieu supados abdi teu seueur damel nya Bu teu seueur damel atos disahkeun di ketuk palu nah nya ketuk palu saatos disahkeun ibu bapak wayahna abdi nyuhunkeun bantosanana saupamina abdi prayogi bantosan wayahna da ieu MGMP teh ibu bapak MGMP teh hiji wadah kahiji pikeun ngembangkeun urang salaku guru bahasa Sunda kadua ibu bapak bilih bade istilahna teh naon teh peryogi tadi saur Bapak KCD MGMP teh mangrupa naon teh penjumpai materi kan ya tah saya nama ibu bapak teh dina MGMP teh tiasa aktif umah sampai urang teh dina ngajar teh teu kedah ngemutan deui RPP teu kedah ngemutan deui administrasi tos aya ti MGMP teh ladang gawe bareng
sanes ladang ketua, nanaon teh ketua, nanaon ketuanya. Sanes, tapi ladang gawe bareng saprot ayeuna kieu video pembelajaran. Mudah-mudahan urang berharapnya ngarepkeun gaduh channel Nyalira bahasa Sunda gaduh. Jadi gaduh istilah teh gaduh link Nyalira. Nya tiap urang bade ngajarkeun bahasa Sunda teh tinggal klik link eta materi-materina terus kumpul di dinya gitu nya. Saena mah kitu urang janten artis lah, janten artis dina eta teh kan upami ka anggo eta video pembelajaran engke bakal dipasihan hadiah ku Bapak KCD sareng eta dijantenkeun rekomendasi kanggo ngajar di sekolah-sekolah SMA sanesna gitu nya. Nah, upami video pembelajaran urang ka anggo gitu. Mudah-mudahan sararae. Teras deui aya ti Bapak KCD Garut teh KCD sabaraha? Pak Asep KCD wilayah sabaraha? Nah, anjeunna nyarioskeun yen MGMP teh ayeuna mah bakal dijadikeun salah sahiji anu aktif di MGMP ya. Bakal dijantenkeun salah sahiji syarat pikeun ngembangkeun karir urang hartosna teh lamun urang hoyong janten kepala sekolah, hoyong janten pengawas atanapi nu sanesna asal urang aktif di MGMP itu teh biasa janten saran. Gitu nya, biasa janten saran. Ari kamari mah syaratna janten wakasek. Wakasek kan kadang wakasek teh eta awet umur-umur. Nya. Umur-umur teh bisa ganti. Nanti langsung pensiun gitu. Ya makasih teh. Nah, ayeuna mah urang dipasihan kesempatan asal aktif di MGMP. Ya, asal aktif di MGMP urang tiasa ngembangkeun karir urang gitu nya, daripada berkarir. Eta panginten poe gini. Kadang urang teh sertifikasi teh teu cair sabab saurna teu aya di pusatna. Dugi ka dirobih kodena kantosnya ke alaman. Tah eta teh ku sabab teu aya anu ngalindunganana. Nah, ayeuna mah saatos aya namina teh naon wadah ieu anu disebut PPBDI, insyaallah teu tos ngagaduhan badan hukum nu mawi tos ngabentuk logo anu kamari ku sim kuring di share di grup itu logona nya. Tah eta logona. Sareng kaosna panginten ayeuna nuju proses saupamina parantos dibayar ku anggota engke didata ukuranana panginten teras engke keluar kartu keanggotaanana sareng kaos seragamna gitu nya. Kaos keanggotaan kamu naon cenah eta aya iuran tahunan geuningannya iuran tahunan 50.000 mudah-mudahan terjadi keabotan upami dicicil mah panginten saminggon 4.000 pangintennya mohon 4.000 rupiah iya satahun 50.000 etang memperpanjang kartu urang oge kan kartu tuh diperpanjangnya kartu naon-naon oge tah eta ge memperpanjang kartu eta memperpanjang kartu 50.000 angguna kanggo ayeuna mah mung 250 eta nu 50 kanggo ke kartu keanggotaan anu 200 mah kanggo seragam. Kanggo kapayuna mah mung bayar 50.000 kanggo per tahun nya. Per tahun. Maka nu teu acan tiasa nepangan bendahara bilih bade bayar ayeuna saenggalna kedah dibayar jalaran ieu ku sim kuring bade dikitukeun ka pusat paminutos transfer aya di list ku sim kuring nya ke di list eta khusus kanggo sok sanaos guru honor kumaha abdi mah honor oge sami kapan ngaulang bahasa Sunda engke pami ayeuna naon mudah-mudahan tiasa memperjuangkeun deui ka anu honor teh diangkat janten pegawai negeri gitu nya mohon. Nah, ayeuna mah teu kenging ngemutan panjang lebar artos sakitu hitung-hitung sedekah lah da urang teh kantenan saurna teh parantosa sim kuring intina mah nyuhunkeun rojongan ti sadayana tah perkawis pendanaan mangga Pak Bendahara kapayun kanggo kumaha pendanaan di MGMP mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dicarioskeun ku ibu-ibu. Peryawi kauningna
saparatosna kapungkur pribados diserah terima pantan lain janten bendahara. Memang tino kapengker oge parantos aya laporan secara lisan mah ka pribados di bendahara memang di kapungkur oge teu aya kas, teu aya saldo, teu aya min, teu aya nanaon pribados bade ngarojong pisan ka ibu puguh urang enggal. Insyaallah ayeuna mah urang rojong ku urang sadayana ieu MGMP. Kumaha bentukna atuh urang samikeun we sareng MGMP nu sanes. Nah, di urang teh sing aya kas iuran istilahna, iuran wajib. Mung wajib di dieu teh pancen ayeuna urang diserahkeun we ka forum. Nah, wajib teh wajib ti sa SMA hiji atau di tiap guru. Oh, beda tiap guru. Mari kieu upami tiap SMA pangten dipukul rata kena nya. Untuk tiap SMA mah dipukul rata maksudna SMA Banjarsari masing aya 3 guru oge disuhunkeun mah sahijieun kitu tah. Upami ti SMA Jawa Beuti gabung aya saurang banten sami sareng anu 3 disuhunkeun mah kitu tah. Nah bade kitu atanapi bade tiap guru wae gitu. Mari ditingali kondisi upami di Banjarsari misalnya anu enggal ku ibu pupuhu anu enggal ku kituna maka sanes-sanesna bilih aya nu bade mairan atau bade nyambung sareng sanes-sanesna di atas mangga. Teh 50.000 per sekolah. Ulang emutan kieu, ayeuna mah ulang emutan seueur emutan teh kieu. Dipasihan ongkos ka dieu teh mung 100.000 misalna teh atau mung 50.000. Ulah hitung-hitungan untung rugi da urang lain keur jualan nya. Keur jualan, tapi ieu keur kamajengan naon namina teh kelompok urang keur aja nasib urang gitu nya. Bade usaha majengna ieu MGMP lamun urang masih keneh jalan di tempat jadinya mikiran kene untung rugi. Upami ngemutan untung rugi abi rugi jadi pupuh. Kamana-mana make bensin nyalira, kamana-mana make duit nyalira. Anu teu damang, anu naon ngalongok tina pesak nyalira. Jujur we gitu. Da pangitan di data ku ieu atau malah kayak nyusulnya Pak. Saya gitu. Aya deui nu sanes anu teh Zoom meetingkeun nya biasa gitu. Namun kan upami ayeuna mraktekeun Zoom meeting sambil ningalikeun video gitu nya, video dina PowerPoint mah biasa maki kedah aya naon namina teh jaringan, kedah aya internet pada dia mah aduna dengan bisa menjelaskan naon isi struktur di aspek kebahasaan serta mampu menulis laporan kegiatan dengan jeung merhatikan struktur yang unsur kebangsaan. Ayeuna mau sebut laporan kegiatan, tentunya salila ieu bisa waktu di SMP pernah tapi upami dina Google Classroom mah materi teh alhamdulillah biasa gitu. Mung panginten aya nu muka aya nu teu muka nya eta nu teu gaduh kuota mainan gitu. Pangna ayeuna alhamdulillah aya teknik anu enggal nya. Kadang ngadamel gempungan nya anu sakelas teh didamel genep kelompok belajar teh. Eta teh saleresna mah tangan kanan urang salaku wali kelas gitu ya. Sareng guru gitu. Supados urang teh dibantos ku murang kali anu nunjuk ketua sareng naon namanya teh nunjuk ketua sareng sekretarisna teh abdi mah pengalaman abdi mah karena abdi mah kalau sang wali kelas 10 ari wali kelas 10 mah kan urang teh sareng murang kali teh acan tepang pisan teh acan terang pisan luar kitu nya murang kali teh ieu teh mana nu rajin mana nu henteu ditingalina tina daftar dina nilai tugas anu lebet. Jantan misalnya kan abdi 20 genep. Nu 20 genep teh paling anu lebetna tugasnya 16 urang Bu.
eta anu langsung nanti eta sama sekali teu aya. Nah, ku abdi teh di anu lengkap di damel we janten ketuana sareng sekretarisna. Nah, nembe di dinya ngadamel grup deui abdi teh. Janten masihan naon namina teh naonnya masihan pengarahan itu naon tugasna ketua sareng sekretaris. Sedangkan anggotana teh ngerjakeun tugas atau ngirimkeun tugas gitu ya. Itu. Terus salajengna pengalaman abdi ngadamel ieu namun tadi teh dicobian ngoding yang tadi teh sedap. Naon ngoding? Slow. Ieu oke ya. Play. Apakah nama muncul ya teh? Play. Aya nu ieu teh tuh. PowerPoint-nya dulu teh. Enggak dong? PowerPoint. Misalnya pada grup teh diklik ke. Nah, saterasna padika diantara. Oh, jadi kareng sok itu rengse di taye di pause. Ya. Pokoknya terus di pause. Resume recordingnya diklik. Diklik. Nah, terus disimpan di save as. Di mana Bu save as nanti? Iya, na di kayekeun heula, di ka naon namanya teh? Di sini di salah ibu ieu na. Terus di ka Di TPS-na ditutup. Terus ditutup. Iya langsung kan tadi langsung resume itu teh ngarekam nyimpen itu teh nyimpen pada resume itu tadi kan diklik itu teh nyimpen langsung di kana di save as kan ya pada nyapa itu mana neng itu mah tidak laptopnya sana semua nyalirang tak keluar kita aya file di luar file file tak keluar ya perintah kieu file save as seperti upami ngetik naon geuningan enak file terus save as gitu. Panis kidul. Enggak boleh di sana. Enggak Pak. Enggak cerita. Kayaknya muncul sabaraha aplikasi kantor aplikasi nu terbaruna di hejokkeun di recorderna gitu. Pas kami bade nyobian dina HP Bapak Ibu patok aya PowerPoint. Contoh halanya jadi tampilan dia teh muncul di pinggir kasih kamera alisna teh ieu teh aya di pinggir pamana abdi teh muka PowerPoint nah mana we ieu mana ayanya nah terus kana ieu ieu nu buleut teh bade ngarekam. Terus anu tanda kamera eta aya foto urangan, video aya video urangan. Janten pami bade ngangge ieu di ieu we ngangge kamerana diaktifkeun. Terus tanda airna dinonaktifkeun. Terus pami bade nuju ngarekam usahakeun di mode pesawat jadi ke WA muncul gitu. Aya sana pin nelpon. Terus soalnya ini kan internet. Henteu ieu mah janten teu nganggo internet. Terus direkam kan iya mulai satu mulai jantan kayak urang mah muncul di dia dengan jelaskan pami hoyong di adeungan ieu na kantong ka dia nah jantan dia mengenang materi ngeunaan awi langsung karena video lebetna karena video dan kan pami dina laptop mah kadang di convert heula
hari emang langsung dibuka di Nagari Tawi mana jam kerasa gitu. Oh iya. Mohon air tadi sama tadi hasil nama